Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para pamirsa tepang di sareng abdi Kang Wahyu dina galuran tatali asih balake cerakan sareng Kang Wahyu. Dina dangat ieu parantos sayogi nyaeta pepes jamur, sambal tarasi, lauk peda, lalap sareng sangu. Wilujeng siang, wilujeng tuang kangge sadayana, kangge wargi-wargi di Bandung, Sumedang, Tasik, Garut, Ciamis, Bogor, Sukabumi, ya, Subang, Purwakarta sedayana sareng wargi-wargi Sunda anu ayana di mana wae sadayana. Hatur nuhun. Sumangga hayu urang taruang heula sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu pepes jamurna made in Bogor, homemade. Didamel ku istri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya pemirsa, mantap jayanya pemirsanya. Tuh. Panas kene ya cengekan jamurna. Yuk. Dikawitan ku bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Kita pemirsa pepes jamur. Bahan-bahan nanti aya biasa jamur supa, ditambihan ku jamur kuping gitu ya. Tong hilap dicengekan supados jos. Urang kawitan ku lauk peda. Lauk peda cocolkeun sangu, samelan, di jamuran taruang sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Top. Dia ngahaja di tanah ayeuna ada masa sambal tempat testing lada. Loh, nyalingnya para pamirsa. Jamur deui. Semelan. Di lauk pedaan. Poh-pohan. Nah, cocol. Taruang sadayana. Mantap. Carolina Reaper. Karena kata ieu mah tidak biasa. Tuang pemirsa. Hamal tomat imah dengan tarasi. Di Bogor teh rada sesah menakan terasi nu saya teh pamirsa. Jamur ya. Jamur, peda, sambal, sanguan, tuang. Mantap. Mantap. Tirukan. Aduh, ya kumaha nikmat coba peda. Peda. Tuang. Peda di pasihan jeruk limau mah aduh. Terpernah gagal. Deh ya. Poh-pohan. Tuang. Lebih kenyal. Juara. Sereh. Jamur.
Serawung, sambal, tutupan, di pedaan. Tempat toppingnya asis, tengok, pas. Bismillah. Kadang kawis, paling banyak aya nu ngagoreng peda saat acan digoreng teh dibersihan heula pamirsa. Jadi si uyah-uyah anu narempel dina si lauk pedana teh sina ngalir untuk mengurangi kadar asin. Dan abdi mah tara galeuh ti pasar goreng langsung. Kadang kawis mah pedana nu melel pisan nih iman teh alhamdulillah. Menuju bagus ya. Sambal. Mur. Tuang. Pemirsa, ari tuang anu kararieu teh nya khas-khasuna teh jasa nama sok kaemut reueusna banggana upami misalkan orang nuju aya di luar daerah Sunda kantos abdi kapungkur waktu nuju mahasiswa damel magang di salah sawios negara tetangga lah gitunya anu kaemut teh nya sadidin teh naon sing cobi sepi sambal lauk peda ngkarar itu sami gimana teh pamirsa ge anu nuju Balangsiar gitunya di kampung nya di Garut, Tasik, Sumedang anu ka Jakarta, anu ka Sumatera, anu ka emut anu kararieu pasti na ge. Leres teu? Tuang. Jadi pamirsa, buka. Cerat. Daun salam. Ayo cangekna aduh. Daun sereh. Jamur. Sambal. Lah ya. Pedana gini. Saya pemirsa. Tuang. Mantap. Aduh. Yeuna terus kieu tah. Simpen ah. Alah. Papohan pamirsa urang lebatkeun jiga orang Korea geuning. Lebatkeun sanguna. Lebatkeun jamurna. Tas disambelan. Tuh. Mirip orang Korea kan? Ya, orang lebatkeun, orang buntel. Tingali. Ala-ala Korea. Bismillah. Cinca masta, masto. Terus tuh bahasa Korea abdi tak. Terakhir, kurang buntel deh. Warageng ya, poh-pohan anak, rageng, tutup. Sanguna orang lebat ke dia. Terakhir pamirsa, satacan orang munggaran. Alhamdulillah nikmat ya. Akhir, sanguna orang lebatkeun, sama orang lebatkeun, tuh. Orang buntel deh. Buntel, ada imar dasa nih. Buntel ala Korea. Set, tuang. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa pemirsa.
Dinten ieu pemirsa tuang sareng naon ieu? Komen ya di handap. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedap, pedo. Para pamirsa rupina nono kapi hatut baris munggaran, hatur nuhun kana sagala rupi perhatosan, nedapang dedel kana ieu channel supados tetap eksis, nyaeta di like, di subscribe, di komen, anu terakhir di share. Nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hatur nuhun.